sok gerak praktekin praktek dan nanti kawan oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar ayo begitu-gitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batu nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae nya Masya Allah saya ngomong naguari jadi lemes mata naga sayup jingka dirina sinaran jahe aya naonnya mana bisa kos gitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah